Sandra, Sandra, lain urusan mana? Kuring. Cukup. Ulah bahaya nggak ini? Ulah capek. Anjeun mabok deui nya. Hah? Lain urusan mana? Ulah rek mabok ke. Balik penting ke. Rek ngaler. Ngidul. Rek kitu. Kieu.
meter setengah lah. Mak. Kira ya. 2 meter setengah oke cukup jika pokoknya mah asal kudu saya bisa asuh demi karep ini mah. Ayeuna mah parkir di jalan. Ayah, karena 300 meter mah. Aspal biasa bae lah. Gula diontik segala. Beres. Tahu ye, saya mengerjakan Kak 5 proyek dan bulanan ada badan. Kurang lebih sih dalaman miliaran lah. Oh pasti Kak. Bangga. Waalaikumsalam. Udon, Oke kan, kadieram. kakak. Abi gerakan. Beja ke kasih RT. Dewek hayang ngarubakan jeung aspal dia jalan. Sama mobil dewek bisa asuh. Beja ke urusan ngarangan mah dewek ngatur gitu. Ayo nak gerakan. Ayeuna pira kudu nungguan tahun kalena. Masa teh bae di pedang lera gerakan. Minggu hare gancang kehek. Mangga gerakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga malabeut.
Tina keadaan dia. Orang-orang nulungan. Kok gitu nyisa bikin kuring. Sibuk. Bosan. Nggak ada waktu bikin jadi keadaan Sandra. Sandra ngerti. Segala di bidang ku maraneh nate. Tidak kehidupan Sandra. Tapi lain saukur eta di pihakku Sandra.
Tabung 10 wengi neh. Oh, jam 10-nya. Penting keneh ini. Neng Sandra, punten sanes mangnya nyawana. Bawi raos numutkeun mama terang alih kalebat kulumna. Tong dibiasakeun deui kulum di luar. Sing hawatos kana saliraneh bilih teu damang. Neng. Neng. Geus tibra deui. Bahkan tadi ku capek mikir. Tapi katibrak ieu sarena. Sing sabar bae ulun.
tadi balik. Kemana ya? Sudah, ada kita ikut jauh. Kapanan? Betul kapanan lain? Terus ini aku kita budak pakai SDD-nya. Kira aman di kamar ya? Nanti lagi yang berjalan ke dewek. Kasih lain nggak tenanya. Telepon, kapanan? Cuma tadi ya, kayak nama. Telepon ku taksi ya. Lah kirain moga apa ya? Sorry. Kita dulu lagi ada Karman, yuk. Oi, apa nama bandela di episode lubang pengkolan? Mumun, mangga Pak. Sandra, Selamat siang, Neng. Ini siangnya ada lewat. Jadi balik filmnya makan sore coba. Mang Odon, Tapi Neng, si Ami jeung si Apih geus datang. rumah awie Neng, masalah teh. Kami Tanyakeun kuring teu. rumah awie Neng. Henteu. Ada si Ami. Sama hari Neng, masalah teh. Nanging subuh sana deui. Tahu nama ada kata Neng. Tanyakeun kuring teu. Rumah awie Neng. Geus. Cukup, Mang. Tong dipuluy deui. Kuring geus apal. Maranehna moal aya nu nanyakeun kuring. Tah kuring mah dianggap eueuh. Teu penting. Urusan maranehna leuwih penting tibatan anakna sorangan. Ampun teu Neng, sanes mantu langung. Tapi kantinara mah aranyana teh tujuh sibuk Neng. Kapanan sadayana ge kanggung Neng. Keur maranehna, Mang. Lain keur kuring. Keur kaegoisan maranehna, Mang. Lain keur kuring. Ampun teu Neng, beri mangan serius. Geus, Mang. Kaditu bila urus si Mang. Ampun teu Neng. Neng ke mana? Kuring mau ka mana-mana. Teh di dieu bae. Buat si Ami jeung si Apih sadar. Pasar Neng. Ampun teu Neng. Neng pada sarapan naon? Kuring teh hayang sarapan.
bapak kuring jong-jong teuing. Kenapa gawean dasar selahan? Jika teu sadar, maranehna teh budak-budak. Udah memajahna ngabutuhkeun bimbingan. Ngabutuhkeun kasih sayang. Anu jadi induk jeung bapak. Kuring teh langkah. Jalan disorak. Jadi kieu karena saminggu kakukah kuring divonis ku dokter. Yen kuring keinfeksi virus HIV. Jeung umur kuring maleuwih saminggu deui. Iya dah heula. Sing sabar. Kuring yakin sagala masalah aya tungtungna. Sakali deui kuring ingetan. Ulah nyiksa awak sorangan jiga kieu. Kapanan anjeun oge inget keneh meureun papatah guru di sakola. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae raga aya
kolot. Bapana pajabat. Dihargaan bisa sama. Indungna tukang beres seminar ke para kaum remaja. Tapi nahak anak serangan kemalirenya. Bingung apa mais? Bukan tuh. Oye, apa mata euy? Sagalan karana paneksana sing jadi contoh pikeun. Ulang sekali-kali wawuh jeung narkoba. Ayeuna urang kudu kumaha? Aduh, kudu kumaha ye nu lumanana? Bingung. Diantep karunya. Ditulungan kumaha carana? Taya di jalan. Tulisan leungan eta budak teh diwatindu jeung papana. Tapi nya kudu ka mana nyusul indung jeung papana? Cobian atuh ka Mang Odon. Jigana apaleun di mana Juragan Jaya sareng kurang sandeuna. Nya si Odon. Apa yakin si Odon hafal di mana Juragan Jaya sareng Ibu Ratna? Bener. Ayeuna mah leuwih hade nepungan si Odon. Euy, apa nepungan heula si Odon? Hidup mah di dieu we nya. Mohon mangga, Pak.
Di ditu. Di ditu. Subhanallah. Alam endah. Leunah jiga lamun kuring teu di ditu. Moal aya penyeri. Moal aya kasusah. Moal aya kemoal. Moal aya ketunggalaan. Keheulanya kuring rek ngajak batur. Sakal kuring teu geueuh. Kumaha? Sen waktuna. Naha bisa kitu? Naha? Naha bisa kitu? Oh, nya atuh ari kitu mah. Geus. Jiga nu kuring geus nepi. Anak tungtungna tunggala. Kuring rek ingin heulanya. Sandra. Anjeun teh nyarita naon? Kuring teu ngerti. Masing-masing jalma ngabogaan usia. Jeung geus hirup sareng
Neng.